abdi Sumedang dina panggonan mama minangka tanda bakti karena segala pengorbanan mama. Hatur nuhun pikeun ngurus abdi nepi ka poe ieu mah. Hatur nuhun pame abdi salame ieu sok ngarerepot mama. Dinten ayeuna abdi kedah napa kehidupan anu enggal mah ngejalanan sunah rasul anu mulia. Abdi nyungkeun doa ti mama mudah-mudahan abdi dan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Dicium sayang tangan mamanya, dicium. Insya Allah mama ikhlas ridho hidup si bahagia mulus rahayu jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Terus sudah biasa dilepas dari kaset galis. Iya, neng biasa ngalih, neng Siti biasa ngalih ke payunan mama, mama Lia ngalih ke payunan mama Lia. Kita doa restu dina jantung ibu mertua dicepeng dari kaset ya, dicepeng dari tangan pandangan mamanya. Mama alhamdulillah dinten ayeuna abdi tos janten istri putra mama janten caroge putri mama. Hatur nuhun kana sagala kepercayaan kangge abdi. Doakeun abdi mah sing biasa janten istri janten caroge anu sae kangge putra putri mama. Nada doa kangge abdi mama. Dicium lagi tangan mamanya sayang. Dipeluk teteh AA boleh dipeluk lagi papa. Iya, atas. Teteh ngada gela gelis kasek. Mama biasa kali bapak makan. Bapak masing-masing ya namanya. Bapak masing-masing. Bapak punten bapak. Iya, bapak ndang mangga. Aya di payunan cep arik. Iya. Mangga teu deui kasek gelis. Cepeng panangan bapak. Dicepeng ditutup gelis kaset bapak nak. Bapak hatur nuhun tos masihan rezeki anu thayyiban anu halal kanggo abdi salami ieu. Hatur nuhun janten bapak anu pangsaena pikeun abdi. Hatur nuhun pikeun nyayogikan pendidikan anu pangsaena pikeun abdi. Ayeuna dinten ayeuna abdi tosah janten caroge janten istri bapak. Insya Allah segala pelajaran anu bapak diterapkan ke abdi. Kok abdi pada diterapkan di rumah tangga abdi. Bapak sih sehat. Insya Allah doa abdi masih terus ngalir kamu bapak. Yang doa restu tangga abdi bapak. Dicium sayang tangan bapak. Ya, boleh dipeluk lagi bapak sayang. Insya Allah berlalu gelis kasep. Insya Allah bapak ridho. Bapak doakan hidup si bahagia. Sudah, boleh dilepas sayang. Teteh biasa ngadeg deui Nena nyongkeun sungkem kan janten di bapak mertua. Dicepeng deui geus kasep pandangan bapak. Hatur nuhun tos masihan kepercantonan kage abdi janten caroge kage putri bapak. Insya Allah abdi bari ngajangi membahagiakan putri bapak
sekali deh hatur nuhun Bapak. Tos masih angka percantanan abdi jantan istri kamu putra Bapak. Doakan abdi sing jantan rumah tangga keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Dicuma di tangan Bapaknya sayang. Ya, dipeluk lagi Bapaknya. Sayang, Bapak nitip putra Bapak. Insya Allah hidup bahagia. Alhamdulillah sudah teteh AA boleh dilepas lagi Bapaknya. Ya, Bapak biasa itu biasa kembali ke tempat. Akhirnya AA biasa bilang AA calik di pelaminan A. Oh, calik akhirnya Bapak biasa kembali ke tempat. Teteh sungkem kan jantan caloknya di bawah aja nyeram aja kan boleh nyeram posisi lainnya dia teteh dipelih itu dicukup gelis pandangan dua-duanya hatur nuhun tos kejanjikan ayeuna menepati janji untuk Cindy menjadikan Cindy istri dari Allah. Insya Allah semua berjanji akan menjadi istri yang baik dalam rumah tangga anakku. Bimbinglah Cindy, bahagiakan Cindy sebagaimana Cindy bahagia dengan kedua orang tua Cindy. Sekali lagi terima kasih. Bagaimana kita bangun keluarga kita bahagia, barokah, dicium sayang tangan. Iya, sudah boleh dipeluk lagi sayang. Ya sudah boleh dilepas sayang. Iya, biasa diangkat dari garis, biasa diangkat dari satu. Pantangan coba. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi. Rupina acara sungkem parantos lengsel lajeng kena acara salajengna nyaeta aya huap lingkung babatok bakakak. Begituna mangga biasa disiap wae kangge huap lingkung. Tos ya. Ya, untuk panitia keluarga nyugun disiapkan wae pengantin perangkat kanggo alat huap lingkung. Coba saling lihat. Saling lihat. Nah. 1, 2, 3.